Tah wargi ayeuna simkuring teh aya di kawasan Cianjur. Jadi memang orang teh kan kudu seueur silaturahmi. Tah ieu nu paling uningan mah. Iya ya pon lanceuk aya Aheri teh namina teh kampung naon? Namanya teh kampung Cipesing. Cipesing non teh Cianjur. Cianjur Warung Konang. Benten sareng Cianjur Selatan ya? Tah, urang teh silaturahmi. Ayeuna alhamdulillah nu sekian perjalanan urang tebih. Ayeuna cenah dek aya ngayakeun syukuran nyaeta ngaliliwatan. Nah, lompat ya. Ayo. Lila tuh. Kela. Yuk, Aheri ke mana yuk? Lila tuh dah. Cikunya ge. Kia ini nyaman, naon teh yang jelema hirup teh. Hese. Tak cek orang ge naon awake tong gede teuing lah. Jadi mun lompat teh babari. Balah. Cicing lagi dia lah. Nah, jigana ieu boting mana ya? Oh, jelema lagi orang cicing lagi dia. Nah, itu kening. Ane ngakeun atuh. Aduh, tuh ning eta. Alah, ditepangkeun sareng sepuh Aheri wargi. Mas sehat, Mak? Aduh, tuh. Dek, wargi, dek. Di dia di luar ah. Rawas di dia. Aduh. Nikmat kalintang nikmat. Dimana panginten sahur sepuh teh urang teh kudu loba silaturahmi teh tah kieu. Janten kasih cuan ki babaturan sobat dari si Cengli. Alah cai teh penambah darah. Alah ayo bicara rezeki. Ayo orang tuang alasan Aheri ngawasan tinggal itu tah tuh pengawasan yang tuang. Bawa babaturan nu gede bohong. Si Cengli sieun laporan ka si Tejin nang tanggelut ka si Nyangsang. Si Nyangsang leuwih nepsong neangan Tejin Nyangsang garlut. Keren. Duren bro. Tuh. 3 biji berdua aja. Montong dituang. Numpuk bahan itu. Berarti nu sok jalan kadu diuji heula nya. Kumaha diuji heula gitu ku anjeunna. Tes Moal mulu sadayana tukang kadu. rapat gini Bang Sek. Bakal Bandung ya. Salah siang. Lapas itu ti. Soalnya siang. Ya gitu. Kopi lah. Ah, bukanya itu. Jong. Ini sampur ya ha Banyaran upami bade kawangun. Oh kali itu ke rumah. Sampur ya itu. Bade ngalah sampe cerot. Engke urang nyeun ulen sampe. Dibakar, digoreng ge sampe mah wah. Katuangan kadaharan khas asli orang
Diurap di kalapaan. Sunda. Bisa teh ngurapna? Bisa tuh. Di kumaha? Di kulu beula di seupan. Dan memang kalapa mah lamun diurap di kalapaan geus beres itu teh bur ka ucing. Kucing. Gitu kan. Cik abi ge don. Mana itu tangkana? Di bawah handap. Oh, di ditu di handap. Di handap. Wah, lele baradag tuh. Mana? Itu Mana? Lele baradag tuh. Wah, lele Tuh, koneng tuh, gitu. Tuh lele baradag tuh. Wih, bener euy. Lele koneng. Oh, itu micennya ka dieu micen. Mana? Namun aduh. Dengar ya. Kalau ketemu lagi nanti gua akan bantai itu orang. Hidup. Halo bosku YouTuber. Jadi kita mau bikin tutorial gimana caranya kalau misalkan mau disebut ngerebut sampe. Paling gampang ngerebut sampe mah. Paling gampang Sampe batur. sampai batur. Ini bukannya tenang. Sewa kah? Cabut ya teh. Sekali sewa hiji. Langsung cabut tuh borat. Sarang ya. Nyaho tuh. Oke, 1 2. Suku yang salah. Salah itu tangannya ge. Gel. Kalau ke tangga sampai. 2 2 3. Acan. Acan. Tuh 2. Udah salah tuh. Pan itu sampun hari tincak atunya mau cabut. Kaki cara tutorial. Alah, naon itu sampeun. Badag ieu mah entong cukup hiji we ya. Tong seur-seur teh. Nu disebutna itu sampe ciki, guys. Sampe ciki malah pulangna nikmat duriat teh pokona masugan mah. Anjaka nikmat duriat. Aduh. Oke, jadi hari di boga tanah lahan tanah mahnya hayang sampe tinggal nyabut, hayang sayuran tinggal metik, teng terong, aya nu keur mahal cengek can buahan. Oh, ieu ngaran cabang. Salah. Oh, triknya nya. Metriknya berarti. Nanti mas Sep, bantuan. Wah, badak ting cukup hiji geus. Misok. Awal laun. Tok, tah gitu. Sip. Wih. Alah, euy. Bara lain gitu salah tuh udah nyebutnya. Tinggal bosku YouTuber. Ini singkong yang namanya singkong ciki. Emang kayak gitu singkong ciki. Sampai ciki kayak gini. Sok. Oh. Nyabutnya bener pinter dan pelebah finishing udah ngejungkel gerak kumaha itu aturanna. Wah iya mah tatangkal jadi ieu mah 40 kilo. Kalau begini caranya panen hari ini kita akan untung besar. Nah nanti kamu Iding, kamu harus bener kalau kerja. Ngapain itu tanah dimasukin ke sepatu? Juragan singkong lah pokoknya mah. Si anak singkongnya sudah malah. Singkong. Iya kayak kene di lebatnya. Di lebatnya kayak kene. Apa itu potong? Oh, meta. Cukup juga nama lah. Cukup udah. Boleh itu. Yuk. Bener yuk. Pokoknya mah hari bayar mah nyetel naon lah. Ngaliwat. Liwat sampe. Langsung digoreng. Ini ada memang abi tuk teresep digoreng.
di Sepadang. Masih itu tadi awin tadi. Lain dia orang ngorehan lagi beres itu beres ya beres. Tak itu tangan sampai. Dia tuh segede kieu tuh da euy. Tangkona lo gede kieu jeung dengan urangnya sarua ya. Bantuan mang. Wah, tuh Bapak Abi we gerak was. Waduh, ari geus. Yang. Sok ya. Kumaha cenah nya? Ieu ku Abi we sakieu mah tuh. Yang ieu jang tah yang. Nah, gitu ya. Tah eta ieu. Ku hiji we tuh. Tuh, belah kan. Hujan ya? Orai, orai welang, aduh, orai kisik. Harai. Alhamdulillah, bosku YouTuber. Neme urang teh kakabon batur. Kebon akhiri itu mau mungkin akhiri ge mau urang-urang ke kebon batur aku lihat ting gemep atuh di tenggelan. Gadung wilayah. Nya atuh. Di balik teh ada kada dia ya nya aduh. Moal atuh. Yang di lemur batur aja. Alhamdulillah nembe sampurna pas dilebetkeun. Karena mobil dikarenakan hujan nembe jadi buru tuh bararaseuh. Baraseuh. Ayeuna tinggal panen naon teh? Panen cau. Panen hui, panen kentang, jagong, pang belum, kelapa pokoknya komplit. Cianjur lawan atuh. Panen me aya. Cocok ya lamun aya di urang ya. Non teh. Kanggo lokasi godok Sunda ieu mah. Hah, kesirikna mantap ieu mah. Sariung sakieu tapi mumpuni ya. Kanggo mana aya. Spot rumahna aya. Gang. Golodogna aya. Rambutan aya nu batur. Tah ieu manggu, Mang Sep. Kakak manggu. Jamu bool. Jamu bool. Manggu mah tadi manggu mah oh alhamdulillah pokoknya mah indah pisan Cianjur punya Cianjur punya cerita mana coba Gedang cau aya gedang aya ceureuh aya pokoknya ini naon dia? Hah? Cibong Buayi. Jabang bayi. Aya MCK anu keur mandi. Tah ieu guys, makhluk makhluk yang suka makan tuh kali. Hei. Itang halenca. Kumaha rasana da? Ya, asal leunca. Henteu kan meureun teu disanguan, teu disamalan. Rasanya pahit ya? Tuh guys, di dia mah usum kene numaran di barang MCK ini karena toong-toong gitu. Tadi mah orang atahna ngarabotan campe. Mah tinggal tak ieu teh nu disebut teh sampe ieu mah lain sampe. Pisang goreng. Pisang goreng ieu mah. Cau pisang cau. Nu diasupkeun kanu. Kadang-kadang orang Sunda mah cenah itu meuli pisang cau. Goreng cau mah kita mah. Kadang goreng pisang gitu kan. Ya, Pak. Entong Pak, warareng keneh cekap. Nuhun pisan. Gampil warareng keneh namanya teh Kas. Mohon.
sambil orang kukelilingan. lah iya ya. Hanet keneh tuh. Itu kayak kene ada Nuhun pisan tong. Tuang mah di jalan. tah eta tah. Mohon. Naon ieu? Nah, Naon teh? Jauh. Alah nah nya. Tuh pan itu sapiring. Kacau keneh teh. Sapiringnya cacan CF pergi. Ini suguhkeun deui sakeresek. Kumaha teh? Tuh alah. Karung atuh pinuhan. Tuh, Pak nuhun pisan Pak pokona mah ieu. Nek bagikeun di ditu ke rencangan hayangeun. Naon teh? Sampo. Apa itu seueur? Langsung juga sakarung. Nyanak sakarung. Karung tengah juga seueur. Sapali dia da anu bapak kene sapo mah. Tuh, Nya resep nih lah. Sapali dia tah. saya mingon payun. Urang babad sadayana. Nyanak lolak mingon payun. Nya. Wah, montong atuh. Dia da kapukur masuk ka ieu eta ka mana pasar Caringin. 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 Anu nyarana kampung nyarak naon teh? Caringin ya. Aya etaran. Itu cau Pisang cau geus ah. yang jauh tos ya. So guys, pokoknya video kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah ikutin kita perjalanan dari Bandung sampai Cianjur. Cianjur. Alhamdulillah ya kita tadi Desa Kanoman gitu. bisa makan. Kanoman. Kenapa namanya Pak? Desa Kanoman. Desa Kanoman, Kecamatan Cibeber. Kecamatan Cibeber, sana Cibeber Ciwidey. Sana. Aneh Cibeber ieu. Pusaka Hanoman, Desa Kanoman. Desa Kanoman, Pusaka Cibeber. Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur nih Pak nya. Alhamdulillah mungkin Perbatasan Sukabumi teh itu tuh terowongan. perbatasan Sukabumi teh. Cakat di Terowongan naon Pak? kereta. Aduh, mun tadi ka ditu nya. Pan kalangkungan kema mun ka Oh, pami euy aya nanya. Pami euih teh. mun ka Gunung Padang kan itu kan kalangkungan. Nah, Ya bener. urang ngaleuteul we teh Gitu. nu ngarah 4 kilo deui ti Lampegan teh ka Gunung Padang Ti teh. teh. ngarah jag-jag. Ti dia Oh, teh 6 kilo ti dieu. aya di Lampegan di dieu oge namina. Mohon Lampegan. Iya orang Lempegan. Terowongan kereta. Oh, itu iya mah terowongan Lampegan. Mohon, Oh, abi itu mah Lampegan Bojong Kunci. Di Soreang mah. Ya. So guys, mungkin gitu aja video dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Amin. Pada intinya mah jadi penghibur karena kalbu, pengbeberah karena mana teh. Tah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus kegiatan-kegiatan di channel YouTube Kakao Ciu TV. Cut!